darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Mantap kalau Bandung ngimpi kapangi kos nu hirup baeja eta kos kitu wali Allah mah. Mantap ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere khusus ari Hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun taya dukungan ti nugara ibiakna wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim wala hum syafi'i. Aya anu siasat di zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman teh minuman tidak dihalalkan. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek Kiai, bunuh cegek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkan halal, tetep kajian paeh lah. Jihad fisabilillah haram cegek. Tembakan suabara 10 kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal, silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat. Tercela ai halal jeung halal beda saeutik. Mantak nyana dipeluk, ini baru kiai kita. Eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu. Ayo balik ka imah. Kiai ngahalalkeun, san ngahalalkeun. Aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian. Celi siang ngadenge naon aing. Jadi halal. Korek sia celi siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun, tanyakeun ka sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh celi siang ngadenge ngan beda saeutik halal ta eta. Eta ngaranna make taktik. Halal jeung halal aman nya. Bu dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Oh hambalai ini kiai kita. Atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susu nya namanya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangnya eta ngaranna siasat. Loba gua kan dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kuri Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwah lain sasup-asupna ka kelenteng lain sasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam, sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nyana mah. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti lain bieu urang bae. Nyana mah nyana bagianna kos kitu tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zahir. Ya kita memunia deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna engkeuy-engkeuyan jelema zalah berarti min jumlati waliin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah lompat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah. Tapi kak gusur makan daratang kawali mah daratang sebab naon sebab tesieun di kuburan wali mah tentrem tenang hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan
Jeung ulah peuting mah sorangan pagon. Emang siapa watak bae meureun tah boragan. Tapi nu jelas beda dijugjug bae kuburan walimah. Sebab naon? Walimah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot. Nu di Mina maot ulah dianggap maot. Nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot. Wali Allah maot ulah dianggap maot. Bal ahyaun balik hareup nya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syarif Hidayatullah cara dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya walilah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun. Dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang. Saya di hareupeun bupati we di ome pan bupati yang mulia leh aya gua di jelema eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana orang tukang maling mah nya mulia blon tak kiai teh nu sok karari itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai teh teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal kita tanggung jawab dah kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat. Kiai ka dieu sia. Cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah. Aya naon? Sia ngamulia-mulia DPR eta. Yang mulia para DPR, yang mulia para pemerintah. Mulia naon lah sia goblok. Anu hambur-hambura. Ima pada urang namanya. Ya mah ada gon sapeker langsung dah. Mun dibukakeun tak ke urang jaheuh. Mulia di mana? Manya pamalingan yang mulia. Nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna. Para DPR yang ranteun. Ah, teu wadian panjana. Kan cenah kiai nunjukna ka dinya bae ulah loba omong. Ya ngaji kemana ya kan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia kunaon pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab sholatna konsisten duha na kitu keneh penting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ima DPR para DPR yang mulia balik kikiran dah aduh kudu namanya namun cara tadi rantai bajingan negara tak DPR wah naon dia iya sampai kena letik lah aduh Masya Allah wala tasih rame oke kitabnya Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa
murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah teu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ke hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata didinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun ku nyana, diadukeun ku dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa ku nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena ge dipaksa tuh terjadi malah diangkat-angkat ku nyana gitu. Ya eta kumaha eta? Ya tentang itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Manta kaji pendi mah ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae ada beda cenah jeung di imah. Kumaha teh kitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walau tada fajun nazain murtad Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Eta ieu pangeran mah ieu naon? Yo Gajah Mada. Bu. Brahmana. Eta pangeran-pangeran Hindu, Buddha. Nah, murtad berarti nyana. Kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil, setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah ditu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ini saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren datet belah di gereja pak enteng orang di pengkolanana di gereja di itu gereja maha kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Gue lagi kaget barang datang, ya Allah poharamat badal ya mutiara lawang sorga sanad
Bukhari Muslim di dunia araya kabeh. Tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah itu memena gereja pasar belah itu eta gereja deui lo asup ka jero meme pondok pesantren di gereja deui salah tiga mah kok sekarang itu salah tiga mah Islam Kristen Katolik saimah ya tadi gitu kok sekarang itu Jawa tuh kok situ. Nah Zaid murtad Haju edan jadinya na murtad heula karak edan ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh dina waktu keredan teu meunang antep tunggu sampai waras. Ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam, di negara urang mah tuh emang aman-aman bae. Guanti agama suah buah teuing teu beragama ge suah buah teuing. Sabodo bae. Sabodo. Lamun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman. Dilarang masuk Mekah. Dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15 atuh ieu pan politik can jelas ekonomi gitu kene kok mau kamari main nu bebe jaga gula lagi bari cari kunaon aduh cenah warung kula ambruk warung sia ambruk sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah jam modal aja leutik atuh ai ngomong ambruk bodongan totongan sia mau nyalakeun presiden tuh lamun itu mah numboga perusahaan miliaran triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes sia mah teu kudu presiden eta sasaha ge sia mah ambruk bae ih cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae aja ayo datang ka kuah ayo datang ka iraha nyana make kos Soeharto planning replita Soeharto mah pelita 1, 2, 3, 4, 5 jelas perjalanan anak kuari tahap awal jekana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang ti Cina alat kuari geus numpuk kuari jang ngalaksanakeun pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung aing moal dihujanan sia ku aing ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona ceknya nanti sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot bae da kumaha coba hayu Masya Allah kula mah ingat anu buta teh bae anu buta ditanya Pak ayo negara kira-kira bagus apa ente presiden negara raja bagus sianya bagus buta ongkoh embe kula susuna golode embe oh jadi subur susuna ainu di imah kula loba omong siwa tanya teh jeung nu di imah oh hubunganana jeung nu di imah matam embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan oh jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyanang ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak antak dipuri beusieun bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai kerleutik jadi kos kieu bareres ya aing kadegetan teh ka luar lah asa bodoh lah
Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur, mah carita di Arab. Mah carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan, nyana teh nyawan presiden maut, informasi teh nyawan raja, balam raja maut teh nyawan. Kabelah dia na kuru, mbek na kuru, cai susuna, otomatis asal kuru ya cai susuna. Seti rajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu tuh ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancan ari rarasaan mangan kula mapan tepung gudeng jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti. Kok bisa rarasaan? Tina naon ta perasaan? Tina embe kula kuru. Akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah. Lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Doh, bener. Ieu raja urang geus ganti. Kira-kira rajana ieu adil apa teu cenah. Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur, raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil tadi kitab eta sama dongeng di kitab dam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal ku hari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna. Raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang. Sasalaman teu pernah urang mah tuh. Ja palingan le di televisi nage aja renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh begitu kadolean bae pantang presiden. Nah teh urang mah nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna. Ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang. Nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pemimpin baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah, ieu alam bakal subur, alam bakal ngadukung, alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia. Mata disebut aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam teh. Nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh kuheulun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil. Mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak ancep sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungan taneuh ge. Nah pan eta urang lamun leumpang aju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang leumpang make samping aju teu make calana apan eta teh bumi peureum deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping aju teu make calana cak taneuh teh aduh aing disengsirikeun. Keur carita alam sarua alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae geura urang asup ka imah jelema nu boga hutang hareurang kabawa alam teh kabawa ku situasinya
Urang datang ka imah ge hareudang. Urang asup ka hiji imah jeleumana ibadah, sering maca sholawat, zikir, teu boga hutak. Urang datang ka dieu, taris amat cek ini. Geuna ini imah. Alam ngadoakeun tah kana teh. Sok urang datang ka jelema anu sok ngridit. Beuh. Hareudang. Hareudang ngajan kumaha ge. Dina diukna ge prek we dieu. Cai. Geus biak 5 gelas di esan malam. Baguna sia. Kunaon sih nginum deui nginum? Nyaho ya hawa hareudang jasa. Semua teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah. Tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui. Coba. Aing ngobrol jeung si aya naon ieu? Mau bisa ke mana? Tarik delar. Kunaon emang? 3 bulan ka 4 teh dibayar. Otomatis. Aing puguh panas bae hati aing. Ngentap jasa ieu. Asa di neraka bae. Oh, cak nu tadi teh ya. Hawa hate sia ka aing. Pedak aing gua ditebetah jasa horeng hate sia ieu. Nempe. Teu unang sagual teu meunang aya naon muarah bae. Kapangi jeung pamajikan awas. Tuh, awas bapak sia teh keur ngamuk. Asup aya ucing ditendang. Cak ucing sial jasa cekeun teh. Oh, aing teu puguh teu garuh ditendang. Ayo keluar, ayo kotok. Tendang kunyana. Aya anak leutik kana pajar embet. Cak mana anak sama anak. Cak aing anak embe gitu. Eta coba gara-gara eta. Masya Allah kari. Tuh kan situasi hate lain deui teu panas. Urang ka sisi imah ka ditu. Coba ini ka sisi imah bu bareng datang ka sisi teh. Lawang nyengkleh lawang. Orang nanya ke pemenjagaan, "Bi, ieu lawang rusak tah naon?" Kamari tajong ku bapana. Meng ditajong anak kotok ditajong pemajikanna ditampili. Tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh. Lawang nyengkleh. Udah tepan panas eta situasina. Guys, aing mah balik bae moal bebeja deui kayaknya. Ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakeun. Malah ngahutang meureun. Bener bae barang. Sia ka mana? Adi atuh bebeja ka aing. Eta tadi aing moal bebeja. Tadi sia. Datang bebeja, ai balik teh bebeja dieu. Semoga duit aing hutangna tuh. Bener bae jahanam ieu mah ieu. Eta situasi. Tapi lamun urang asup ka imah salat narapi, maca sholawat nagetol, zikirna kitu keneh teu boga hutang. Masyaallah. Orang datang ke mang ieu samat lah tuh hirup dek naon deui janungguan paeh doang. Nah. Leket teh. Atuh rasa-rasa teh hirup ieu. Jangan aya ge kurang di dahareun jemal beak. Itu bang pamere kolot aduh dagang eukeun lah tuh sadaekna bae penting mah urang ibadah. Jajal mah tuh ujung-ujung aja paeh bae. Jieu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui. Emang mang ulah ka mana ieu kitu kula ka jero deui tadi dibere duit nya 5 juta. Tiis amat ieu. Jo, atuh deket tiis kumaha tuh. Masyaallah, isu kula menang ka dieu aduh mah masalah. Ya Allah nginahin jasa. Sana masyaallah. Anak kula nu hiji basanten hiji masanten lah geus kudu sarakola penting bari ibadah bae ka Allah. Sapira hirup nungguan maut doang. Kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantun tiisna mah eta 5 juta na tah atuh semua saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisa di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener kagak dahar ji kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak ka dieu kabeh ka dieu dahar berjamaah dar bo
peuteuy aya, jengkol aya, lauk asin aya, daging aya, kotok pencitun aya. Apa? Cek nu diajak Masya Allah ya tararis ayo dah hitung bae hitung sabaraha duiteun tadi tis bari hareudang deui itu henteu kan tenang tuh Masya Allah gitulah orangnya ba alam milu ngaduku pikir cerita contoh nubuta tadi nemantak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasaakeun walau yartada pajunna lam yuqdal fi jununi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur eda tungguan cageurna wal mazhabu wallahu a'lam bissawab gelam teh nyuruh sembrunga gerem ih itu eta gelam eta kajeul gua gasal kos kitu geus urang gelam bae geus itu tah tapi lamun putat lain deh ijante lain tuh ijante panjang ngalengnya nama tapi yang paling bagus Cilongok ini saingan aja yang Cianjur Cilongok wah aduh balik bejakan lah pokoknya ya Allah tabas pangjorena pondok jorenya bahasa pondok Masya Allah. Nah geus dicaritakeun eta kuari dek nyaritakeun asal-asalna yakni fitrah cik Gusti Allah inna rabbakumullah sanyanya pangeran aranjeun kabeh teh kade eta Gusti Allah lain Dewa Brahmana lain Dewa Wisnu lain Dewa Siwa Dewa Sintok kesindok jeung berbagai dewa-dewa pangeran teh lain Isa lain Maryam lain Jibril Tritunggal lain pangeran lain Uzair berbagai pangeran-pangeran nu dipangerankeun ku para kafirin lain pangeran sa inna rabbakum sanyana pangeran anjeun Allah titik Masya Allah urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus tegep urang anak urang yang mau ditanya pangeran siapa Allah Allah nita nonton TV ente enggak padahal keur nonton TV nya nana ge keur kieu bae tetep enggak tepat jawaban nama sifat dan hukumaha Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ardh Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit nu ngadamal 7 lapis bumi Masya Allah kan langit 7 lapis nang Allah nya bumi 7 lapis kanap nang Allah nyieun maka jangka waktu Allah Gusti Allah nyieuna fi sittati ayyam dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya ai bi qadriya ukuran genep poe ke Allah mimiti nyieun naon langit aju nyieun naon deui bumi geus aya panon pejat encan kanyahoan genep poe
Urang mun ditanya kos kitu ngagibeg gujian. Iya nya. Atuh pan ieu Allah pemiting ada langit. Ya, jeung ada bumi beres kan genep poe. Aja eta panon poe geus dijieun can. Encan. Pan kanyahoan genep poe teh sia di mana sih ha? Nah ulah sok loba omong kos kitu lah. Ah, geus pokona genep poe bae pokona mah. Aya teh kanyahoan genep poe di mana? Lah geus ulah loba omong. Geus pokona genep poe bae geus lah. Aing mah ngan datang ka dinya bae pokona. Dumantak di dia dijelaskan fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poeun. Masya Allah. Babari bae Imam Jalal mah Jalaluddin mah babari oh kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu baeta. Tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtada'al khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain. Sanyanya Gusti Allah ngadamel makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu. Wa ana ujeng sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamel bumi dua poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin was samawati fi yaumin ngadamel langit dua poe al khamis wal jumaah poe Kamis jeung poe Jumaah. Wa ana khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a. Allah ngadamel gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo. Aya kabeh. Nu mantek lamun aya jelema lahirna poe Jumaah geus kanyahoan ku ahli palak mah kanu jam sabaraha sia lahirna anak sia poe Jumaah jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layog. Ieu lahir anak ge poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layogna kadinya. Ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu beurang ada penting kanyawan. Oh kebal-kebal jadi dukun. Sebenarnya itu ayat carana ya Allah ngadamelna ieu berarti atuh makhluk teh didamel geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naik nyana Senin ke malaikat jang poe Senin naik poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta panaon ya poe Salasa oh malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho ku siang ngaranna atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae ke deui hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana tungtung aja jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin bae kudu ngagerokeun aing teh mah budak pan teh etis eta kos kitu tuh numantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy Allah Maha Kawasa dideketkeun Baitullah ku Gusti Allah ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah Maha Kawasa Allah jang nyana bisa kos kitu atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu dideketkeun malaikatna bae tambahin nu poe eta malaikat anu dibere nyaho malaikat sini ada apa tuan wali cek malaikat teh kaulah yang ka gitu hayang ka Baitullah cepet nah numpak atuh di dieu teh di jangjang numpak dikitukeun dok cep datang gejeng ulah kenceng teuing nya kitu cak di luar naon tah tumpungan sia di luar ngajina tuh kan urang mah di jero nya jangjang dat plek tuh kan Maha Kawasa Allah ya Allah ya Rabbi nu mantak babarieun wali mah hayang ka hiji awewe bintang film oh malaikat ka dieu
Coba tuh awal nu bintang film tuh bawa ka dieu. Bawa ku nyana ka dieu. Sak malaikat lah awewe bae kudu nita aing. Jin bae atuh jin ku situ mah. Ulah nita aing pan aing mah atuh lain deui alamna. Nita jin. Jin miing. Ya kari. Teh, kade. Sainja-injana pangeran aranjeun kabeh ulah salah. Lain berbagai dewa, lain Tritunggal, lain Uzair, lain patung-patung, lain arca-arca, lain tangkal kayu, lain panon poe, lain bulan, lain bintang, lain batu, jeung lain berbagai-bagai materi dewa. Pangeran anjeun mah Allah. Sifatna allazi khalaqas samawati wal ard selama fi sittati ayyam, andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe. Masyaallah kitu bae heula. Montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti. Urang mun nyaritakeun tafsiran-tafsiranana urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu, mondok henteu naon henteu, atuh geus sakitu cukup jatuh. Ulah hosok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos ngajina ge urang putat bangsana teu nyaho ka hitut bau atuh nyana hitut teh seungit. Lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae. Oke, eta nu mantat Allah teh sakaligus emang kumaha? Li'annahu lam yakun sama syamsun, memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe. Walau syaa khalaqahunna fil lamha, andai kata Allah kersa hayang karep atuh Allah ngadamel langit jeung bumi sakiceuk. Sakit atuh mun endeuh, tapi Allah teh kitu kunaon emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakiceuk kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut, ngadidik tamahul fil umur, tenang-tenang. Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung gusuh, supaya aya dina kasobaran dalam rangka ngajadikeun naon ieu naon segala sesuatuna ulah gurung gusuh. Kudu make antare tenang, kalem, lambat, pasti. Teu kudu buru-buru. Nu mantak asura minasyaitan, guru-guru mah buru-buru eta termasuk tina setan. Setan. Ulah buru-buru, lamun buru-buru setan. Hendak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setanan nyana. Iya teh salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel. Allah karasan ngeunana jeung asa bareng jeung Allah. Sami Allahu liman nikmat ngeunah. Aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nyana. Salatna ahli Allah mah teu karasa ieu, teu karasa sorangan, aya nu ngagerakeun. Oh paingeun cenah tatangga kula ge tos salat anu ngagerakeun kasurupan teh mah. Lain deui teh mah, pentingna mentes tapa di handapeun tangkal beringin. Jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin. Akhirna kos kitu ngaco. Mendak ulah sok tapa di handapeun tangkal ceringin ngaco sia kajen ku. Ulah-ulah nu lain kiai du kiai ge ngaco. Eta beringin teh galak. Jadi Allah ngadidik supaya orang ulah buru-buru, tenang, tentrem, jamampuheun Allah lamun ngadamel sakicep langit jeung bumi, tapi ku Gusti Allah diantarekeun. Beres Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi,
tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Gusti Allah teh istiwa. Lamun urang tafid maknana istiwa teh anjengleng. Iya ne ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid. Tapi teh pasa sumera ka Gusti Allah istiwana Gusti Allah mah istiwa anu yaliku bihi. Anu pantes ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwana Gusti Allah di luhur aras. Istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi, cicing di luhur kursi. Setelah dijieun aras, Allah cicing di luhur aras. Berarti Allah cicing. Ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah. Istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung keagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah. Abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti, gedena, luasna, luhurna eta mah Gusti nu uninga. Kami sebagai makhluk teu terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras bae hungkul. Kemudian Gusti istiwa di aras, istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti. Abdi mah teu terang nanaon mangga. Tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah. Maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu lafzin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente nek nakwil silahkan asal sigade cara nakwilna sesuaikan jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan. Lamun ente ndek tafid mangga warum tanzia tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Abdi ka Gusti Allah teh terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ardh. Kemudian Gusti ngadamel aras-aras tadi terang. Kemudian istiwa Gusti di luhur aras atau Gusti eta manyanggakeun sadaya-daya. Abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti. Abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Abdi mah percaya. Titik. Atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teka harti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras. Ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh. Sedangkeun ai aya tempat mah kapan eta mah nu kos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdats. Gusti Allah mah pan qadim. Gusti Allah mah kapan khaliq. Teka harti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras. Sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjeng leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat. Di mana aya tempat atuh ka kaler atuh teteh berarti aya jarak ka kidul aya jarak ka kulon ka wetan. Sedangkeun kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu di handap. Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah. Aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeun lain cicik di luhur aras. Bahasa sumastawa alal arsy supaya kaharti ku urang ulah di manaan hakiki atuh takwil ngaranna. Tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese. Ngaji proposal mah gampang. Ngaji proposal mah gampang teman lurah ge nyadiakeun cabat jadiakeun udah nanti yang penting ya nanti ada aja lah. Gampang mah hitung-hitungan anak. Oh selaman oh geus beres. 100 juta coplok 30 juta no problem. Tuh. Masya Allah karim. Dana geus saya di Indonesia lompat ke Australia untuk sosial syiar agama. Iya bakal naya doktrin-doktrin di Australia mun cacak-cacak tadi bendung ke pemerintah Indonesia waktu lu menang dana di Australia bakal aya penelitian kulantaran pemerintah na bae deui rada regep
di urang matahan enggak. Jadi dana tetap turun, cuman diteliti tidak boleh. Tapi kan geus tercoreng di negara, aya tanda coreng. Berarti hanya sekiannya maksud di dunia geus kanyaoan. Nah, gabari teman ukur sekarang itu mah babari. Tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah. Iyalah kudu make modal. Modalna naon? Urang kudu ngaji makulat. Innal makulatil ladaihim tuhsaru ya asin wa hiya aradun wa jauharu. Sanyana makulat yakni maujudat mungkinat ieu teh aya 10 nganu 10 ieu ngan sakadar dibagi 2 hiji johar ka 2 arad ieu ngaranna maujudat mungkinat. Nu ieu maka BG lain pangeran sebab maujud mungkin salian ieu maujud wajib Allah. Ajilah naon johar naon arad terus kabelah dituna. Nah lamun ajeng leng ya arad johar cicing di arad mal beres kajian kukumage geus asupna ka mana ieu. Kos kitulah mun urang papanjangan carita ieu bahasa istawa alal arsy takwil mangga tafid egae tergantung kekuatan urang bae. Cara nakwilna ulama pohara jasa. Urang lamun ninggalian urayan-urayanana tina tadina tepati kaharti datang ka teu kaharti jasa. Atuh kahartian burung. Sieun rempat ngan ulama guru-guru urang geus mere istawa namodib takwil bimana istaula geus istiwa bimana istilah. Istilah mah artinya menguasai. Setelah Allah ngadamel aras, Allah menguasai ke aras. Memerintahlah Allah. Ai urusan kos kitu mah tukang kaharti. Tinggal dilempengkeun make ilmu bayan. Mun istiwa bimana istilah berarti majaz. Baik, jalankeun. Waduh, mantap. Tuh berat santri angel amat sih mondok kalau 10 tahunan. Emang ngaji amil doang. Emang ngaji jurumiyah doang. Pan ngaji teh aya segala ngaji mantek mau martil segala. Sebetulnya omeureun. Tuh mantap santri lamun geus ngaji mantek, balik ka imah jadi tukang bas. Jadi hese urang buat tinggal naon hasilna bae geus alhamdulillahirabbil. Pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Setelah Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi, kemudian Allah ngadamel aras. Setelah aras didamel ku Gusti Allah, nu nyaho lebar, panjang, luhur, gede dah. Hanya Gusti Allah menguasai karena keseluruhan anak. Maka Allah mulai ngadamel matahari, ngadamel bulan, ngadamel bintang. Mulai cakrawala ku Gusti Allah didamel. Perpalakan TA kanyahoan di mana di ayat ieu. Ku Gusti Allah dijelaskan yughsil lailan nahar. Nutupkeun Gusti Allah kana peuting, ditutupkeun peuting kana beurang ku ari caang. Datang ka magrib caang, tutupan ku peuting poek. Sanggeus poek ku ari mah dibuka deui, tutupan deui ku ari poek tutupan deui. Kunaon? Ku caang. Brak jadi caang. Caang tutupan ku poek, poek peuting, poek tutupan ku caang. Brak jadi beurang. Terus bae nu mantat ya tulubuhu hasisa. Eta peuting nutupan berang-berang, nutupan peuting yakni nyupri kulun minhum asaban saiji berang jeung peuting al-aqal talaban hasisa dengan cepat. Kecepatanana 12 jam, saayana berang 12 jam, sanggeusna 12 jam ditutupan ku peuting plek berang ka mana.
sanggeus tadi dia peuting aya poek 12 jam dibuka ditutupan ku beurang plek poek ka mana kangge sakitu beurang deui ditutupan deui ku peuting plek poek beurang eueuh ditutupan deui ke geus 12 jam ku beurang plek eta peuting eueuh terus bae datang ka kiamat iya tulubu hasisa. Itulah dengan cepat Gusti Allah ngabulak balik berang jeung peuting. Berarti kan tinaon ieu aya berang, tinaon ieu aya peuting. Ternyata Allah ngadamel panon poe jeung bulan mantak. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ternyata horeng Allah ngadamel panon poe, Allah ngadamel bulan, di samping eta Allah ngadamel berbagai bintang-bintang. Syamsun sarok milihuhu atau zahali, aya syams, aya sarok, aya qamar, aya zuhal dan lain sebagainya. Etalah ngaranna perbintangan. Dibacana nasab diatapkan kana samat khalaqas samawat khalaqas syamsa wal qamar atau dijieunkeun eta mah urusan maca. Nu jelas panon poe bulan jeung berbagai bintang musakhkharatin bi amri nurut kana perintah Allah. Dek teu nurut ku baha atuh jangan dadamelan Allah. Nurut sia langit cicing, nurut sia bumi cicing, nurut sia aras cicing, nurut sia panon poe aing ngawakilkeun ye tah malaikat ye tarik panon poe sesuai jeung aturanana ye tarik ari ku malaikat di jam genep datang ka jam genep maghrib beurang ngaranna tarik di handap datang ka jam genep esuk-esuk bulan bocor aya malaikat tuh diwakilan pikeun ngaleumpangkeun bulan kulantaran ditarik teh panon poe bulan bintang aya jalan atuh nu kos kitu ngaranna falak kullu yajri fi falaki yasbahun kullun fi falaki yasbahun aya palak-palakna aya jalan-jalanna kapal nu kamari kaluar ti jalanna ajur kapal naon karena tuh siapa menyahuan baik nukos kari itu mah diapalkan baik. Nah aku hari gedek nanya ai iya panon poe malaikat anu nyekel panon poe malaikat naon ngaranna tuh kan emang siapa pinarakaeun baik. Kullun fi falaki yasbahun panon poe aya palakna nu mantak ku ahli palak diuji ke di mana palak nak moal mislek jaya ke bulan di mana palak na cakrawalana kulun fi falaki yasbahun jakabeh ge ieu teh musakhkharatin bi amri nurut ka parantah Allah disesuaikeun jeung aturanana nu mantak aya poe lantaran ieu panon poe 12 jam berang 12 jam peuting. Kemudian lempangna panon poe aya aturan-aturanana berang peuting. Kemudian bulan sabulan sakali munculna kapanggih jeung porosna adalah sebulan sekali nu mantak disebutlah bulan. Nah ke aya janubi bagianna shimali bulan teh aya lempang kaler shimali aya kidul janubi ngaranna mulai ti mana ngitungna ti Maret April Mei Juni Juli Agustus ieu adalah shimali kaler September Oktober November Desember Januari Februari ieu adalah janubi Abhamtun maisarhun yunjanhun akasun sepsunjun burujun shimaliyun okmizun nok atu desko zun janjantun pebdaltun burujun janubiyun atuh nu mantak angel ge ngaji kos kitu angel mantak itu budak angel amat ngaji tah nyahoikeun tuntun marhutun artina maret artina hut bintang hut artina tuusna 9 to iyalah bagian shimali
ente lahir di bulan Maret berarti bintang ente bintang Hut. Diakurkeun jeung hitungan Buddha. Aya Libra, aya Scorpion, aya naon deui? Terus naon deui? Naon deui? Teu sia mah kanu kitu nyaho. Anu bener teh nyaho. Emang dasar pidukeuneun kabeh meureun ieu mah. Diakur-akurkeun ku urang mun Hut naon mal bejaan ku aing sia mah pidukuneun bae pun. Maret April Apamtun Hamel bintang naon tuh Mai Sarhun se teh bintang naon itu naon tuh Mei itu Juni Yunjalhun terus dan lain-lain sebagainya eta aya us-usna jadi perjalanan bulan terketahui mata lamun urang geus ngaji eta bang bari ngajilah Sulam Munair hitung urang yakin moal mislek saya tiga-tiga aja geus boga keyakinan poe anu hilal moal datang ke mislek kajen kukumaha ge tok geura kajen ting di henteu-henteu diulah-ulah moal bisa nyana anu salah kajen kukumaha kira teu ru'yat anu bener jaruyat dia menang hitung heula namun tadi hitung dek kumaha posisi ruyat emang kumaha datang deuleu bae kieu neuleu naon sia neuleu bulan haju kadeuleu henteu nu kadeuleu susu parawan atuh sia teh ngaji atuh teh ngaji deh kumaha aya nu neuleu ka kidul bae pan neuleu naon sia bulat moal kadeuleu di kidul mah Gunung Karang bego nu ka ditu bae tuh atuh posisina heula ieu rubuh urang geus ngitung aya naon garangarana tihangan rubuh pasangkeun ieu bulan naon ku ari ieu jatuhna Ramadan simali apakah janubi lempengkeun sabaraha darjah ti ufuq luhur lempengkeun tek dihitung urang darjah dan lain sebagainya kelilaan di luhurna pat set belajar ruyat teh kos kitu lain haju ruyat kitu bae emang kumaha make teropong bintang ruyat teu sah emang sakit tuh make teropong bintang teu sah sebab kudu make mata nu normal keayaan upukna normal jehey marukan kumaha deh kudu ngaji nu mantak ge udah sok nyalah-nyalahkeun bae lempengkeun zat sok ruyat sok tiluan nu ruyat supaya jelas ruyat wih geus aya bener sok arah bulan ngidul luhur apa ngaler sok geus kadeuleu geus saurang deui tiluan geus cukup komo datang kalobaan untuk saksi itu atuh ruyat teh emang dideuleu kieu bae kumaha emang tanggal 3 atuh tanggal 3 maka deuleu ku kabeh bulan mulai siap puasa di dinya tinggalin 3 poe bisa sia emang kumaha deh ieu mah keur carita kuari geus eueuh nu jujur geus eueuh nu adil baheula nu ru'yat eta guru kula di Cipanas Kiai Izzuddin dibawakeun mobil ku pemerintah lantaran geus make kursi roda nyana hirup di zaman Belanda zaman Jepang sampai zaman Bung Karno bahasa Belandana bahasa Jepangna jago jasa nyaritakeun palak tek teu pernah mislek. Nomor kedua Kiai Izzuddin mah di Kubang ieu mah kiai gitu di Cipanas nah kemudian nu di Kubang dibawakeun mobil terus ke Pelabuhan Ratu bareng kiai jeung kiai mantap jasa ke nana darariuk baru ya teh geus beres masang-masangkeun nana geus jam sekian bakal ruyat karatek aya terus kiai seorang aya beres terus tinggal nu sajen-sajen ti ITB terus tina bener aya ya unggal tahun teu pernah mislek kuari nu ru'yatna wallahu a'lam ieu keur carita wallahu a'lam berarti teu nyaho ya geuninganan teu pernah mislek jeung Sulam Munairan tanggung jawab Sulam Munair emang kumaha kuari cenah deuk dileungitkeun Sulam Munair awas paham Yahudi dengan kecanggihan teknologi nyana kudu make pemiris bae nyana kudu make dan lain sebagainya bae percayaan ka ulama dek teh dituturkeun cenah Ki Uci mah bari atuh sanu nita aing moal
Aing mah deuk aing doang ngan geus ngabejaan mah abe di akhirat ge. Kok teu ngabejaan-bejaan? Pan geus sakadar ngabejaan mah. Nurut teu nurut atuh sabodonya anak. Ye. Itu mah ibadah ka Allah saya amat. Ya aing mah urusan politik mah urusan ekonomi urusan budaya tilok melu elos teh urusan sia. Tapi urusan ibadah pada aing mah ka Allah teu meunang dilarang-larang ku sia. Aing nu deuk ibadah, aing nu boga keyakinan, aing nu ngitung, aing nu belajar, sia ngaji henteu naon henteu. Nyaho sia. Cenah perbedaan jeung batur atuh sabodo aing nu boga keyakinan. Ya aing mah dididik ti baheula. Pertama ngaji, beres ngaji dicoba ku almarhum. Ngaji deui sia. Bau kadedengekeun bae ka ceuli. Jeger bae. Bodoh keneh sia. Ngaji deui. Ngaji deui sia jang sia. Ulah 2 kali ngaji, 3. Jadi pertama dikeresek di guru kula jangan oha. Kedua di Cipanas geus bisa ngitung dicek ku guru ku abah. Bodoh keneh sia. Kos kitu mah ngaji deui. Waktu ngaji deui gula hadena dibere ongkos. Ngaji deui balik di ditu kakak. Coba hitung. Itu benar. Hitung deui. Itu benar. Coba ngitung 100 tahun. Wow. Hitung. Nyieun gula mah 100 tahun. Nyieun cek aing bila perlu tang-tangan gue ngabaing. Kitu kuduna. Tuh, geus beres apa bisa? Henteu abah mah tuh kan. Kakara guys jangan sia bae nya teman-teman anu nuturkeun eueuh nu geus sia bae geus abah yakin geus gula mah ku guru di ditu geus dimeueuhan ku almarhum geus eta mah ngabejakeun doang melalui palak Sulaimuna Iren dibejakeun kitabna ge kula lain hiji ngaji durusul palakiyah ngaji ngancek guru durusul palakiyah bisa untuk mendukung doang tetap nu jadi patokan sulam Fatul Wadud diaji tetap lu jadi patokan sulam kurang kumaha deui ya tuh tuh datang kata tadi nanti bisa ge kula make eta teh naon ngaranna ngitung-ngitung dulu sama Baparia nu leutik di SMP teh nu leutik logaritma siapa yang datang ke belajar logaritma sekian eta teh jangan ngaji durusul palakiyah belajar heula logaritma di guru teh log beres tapi geus beres tetep nu jadi patokan ieu mah jang ngadukung doang lain hiji ngaji palak teh andai kata engke aya palak-palak nu lain tetep tolak ukurna eta guru kurang kumaha geus beres tangga kuat acan-acan kieu cuma salah tuh kajian salah lain bener kan gue sia ngadu heula jeung aing sia je aing mah suka juga kitu pagu itu mah sombong amat atuh sombong nu sombongan deui jai nu tawadu mah engge tilok sombong malah minta duit kan nu tawadu mah engge beres dah cenah kieu mah aing memang teu beres pugu sia bae deuk ngaraon ngaraji ka aing atuh aing teh henteu naon teu oh iya cenah kiai hayang bener atuh hayu hayang bener mah sekali-kali kula salah atuh masalah tinggal silih hampurakeun bae eta gitu teh sakitu doang jas salah na kiai mah bener waduh aduh teu kira-kira kiai nu mana heula atuh sia make kiai Golkar ge diakurkeun bae henteu nya bener ge buku salah ibarat kiai sombong nah di dieu kakara kaya rahasia naon sebabna kiai bener tapi salah kiai salah tapi bener tanyakeun ka Imam Ghazali ge tuh kiai cari Imam Ghazali mah ditu tuh aing ge nang nanyakeun dinya anak kiai eta bener salah nu sabenerna mah sebab ngomongna ngan di dieu ka dieu kiai itu bah salah ge bener kunaon mah ngomongna di dieu nya beda omongan nu di dieu jeung omongan di dieu bedana kumaha sih ge omongan di dieu mah mun balik culak cileuk hayang disasalaman amplop tuh kan cak aji podo sia kaing deui ari nu ngomongna di dieu cuek geus henteu beda aing menyampaikan lillahi ta'ala salah nage jadi bener sebab teu neuleuh dunia
Kiai eta mah Golkar bener lagi salah sebab bener lagi neule dunia. Nu mantak can anu sasalamanan ngana dieu lah. Panitia ka mana? Segala lajakeun panitia lain guna naon cenah bisi poho doang. Hareudang aing mah ngomong gitu. Keur benerna ge salah sebab dalil jang eta. Ari si itu masalahna ge bener sebab ti dieu ayana teu pernah neuleuk kitu. Eta masih panjang urayana malah geus mari datang ka mana karang ngaji. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Panon poe lempang nurut ka Gusti Allah, bulan lempang nurut ka Gusti Allah, bintang lempang nurut ka Gusti Allah. Nu mantak bisa dihitung perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan bintang, bisa diteropong melalui ilmu peneroponganana. Di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat terus di kadieu bae tabiin terus atba tabiin dan selanjutnya weh lain lalagaan pokoknya kabeh ciptaan Allah kabeh aya di bawah perintah Allah subhanahu lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala eling lahu tetep ka Allah al khalqu ari ngadamel wal amru jeung parentah kullu sakabeh. Secara mutlak ngadamel teh nang Allah, secara mutlak marentah teh nang Allah, mutlak imah sing hade. Secara mutlak ngadamel nang Allah, secara mutlak marentah nang Allah. Lu bisa ngadamel salian Allah, lu bisa marentah salian Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Nu mentak dina ilmu tariqah mah dijadikeun dua alam teh hiji alam khalqu kadua alam amru. Dalilna ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Lamun ngadamel nang Allah marentah nang Allah secara mutlak atuh Allah teh maha berkah maha agung Gusti Allah nu mangeranan seluruh alam. Jadi alam teh aya dua, aya alam khalqu teh alam jasad, alam damel, aya alam amru, alam batin. Geus lamun alam amru teh aya 7. Aya genep latifatul qalbi, alam amri latifatul ruh, alam amri latifatul sir, alam amri latifatul qalbi, alam amri latifatul akhba, alam amri latifatul nafas, alam amri latifatul qalb, alam khalqu latifatul qalb eusina aya 4 unsur anasir disebutna unsurul ardi, unsurul mai, unsurul syamsi, unsurul hawa, alam qalb ieu adalah alam khalqi 4. Lamun nu tadi genep 4 jeung genep jumlahna aya 10. Urang silulup ilmu tariqah mah kanu 10 eta. Mulai kuari lamun urang di alam khalqi bae mah teh jauh ti dedeleuan dedengean aambean jeung rasa. Datang kapai urang aya di alam khalqi bae mah atuh moal nyaho ka alam nu itu. Urang hayang nyaho ka alam nu itu teh melalui ruh. Kulantaran ruh kapisah ku nafsu maka dibagi pembagianana jangan bersihkan ku ahli tariqah dibagi aya latifatul qalbi ditero latifatul qalbi teh sinaya 9 di nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah latifatul qalbi. Ulah wakana ka latifatul ruh lamun latifatul qalbi can bisa bersih melalui zikir jeung beati guru sok bersihan heula bisa-bisa 50% bersihan mata kudang ti peutingna jelema nu narekat masakan akan wajib lantaran deuk bersihan batin
geus lamun bisa ulah nonton TV, mun bisa ulah ngadengekeun HP. Naon sebabna? Besi kaganggu, mantak jelema masih kene norekat masih kene boga TV. Norekat masih kene boga HP. Norekat masih kene aya di Partai Golkar. Udah kumaha bersihna. Besi bae jelema pun kieu cenah soa mah lain so dengikeun ilmuna. Ye. Dek naon ieu? Dek ngalayangkeun ruh supaya kapanggih jeung Nu Maha Khaliq. Banta digala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Urang diparentah salat ku Gusti Allah kunaon nu marentahna teu kadeuleu ku mata hate supaya kadeuleu ku mata hate. Jagusi Kangjeng Nabi teh nyaritakeun mane ibadah anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Mane ibadah ka Allah sok yen nitah salat teh Allah seakan mane deuleu ka Allah nu nitahna. Mun teu bisa asa dideuleukeun. Geus nyaho kabeh dipidatokeun kok teu karasa-karasa moal bisa lantaran ruhanina can dibersihan. Geus bersih naik wali ka latifatur ruh. Latifatur ruh teh aya belah dieu. Ieu teh nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah aya di dieu. Urang ngabagusan anu belah dieu sanggeusna kokotor-kokotor eueuh. Di dieu ayana. Dibagusan ku urang melalui latifatur ruh, nafsulna nafsul mulhamah. Bersihan. Naik urang ka nafsul mutmainnah ayana di dieu. Nafsul mulhamah mah jumlahna 7, nafsul mutmainnah di jumlah kabeh nu mentak urang belajar kos kituna heula jang urang deuk ngabersihan naon moal cangcaya engken moal aya mang engken. Tuh beres urang keur carita gancang caritana bae. Beres latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akbar, latifatul napas. Boh lihat latifatun napas geus bahaya jasa sebab dia teh nafsul amaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad al jalu al kibu al ghadab aya kabeh di piceuna kuari geus beres micenan penyakit minimal 50% ngasub-ngasubkeun kuari kana nafsul mutmainnah, nafsul mulhamah, nafsul mardiyah supaya rapi, husnul khuluq, tarku masiwa alus dan lain sebagainya. Terus beres rapi engke nangeunaheun mun silaturahmina nu dideuleu Allah, ngaji nu dideuleuna Allah. Bisa kos kitu karasa ku hatena sebab geus dibersihan. Moal cangcaya. Nyana mangariung teu dibere berkat moal ngomongkeun. Paling ge pohoan teh naonnya. Can jadi karena norekatna can jadi hampak bakalna berangjeng peting teh akur sebab nu dideuleuna Allah nu neuleu nu ngadamel pencipta di dunia ngadieu Allah nu kadeuleuna Allah jaayana berang teh panon poe pedah keur aya di berang kerayaan peting panon poe keur ayana di handap. Jadi berarti tama gulak-gilak berangjeng peting teh tama ku sebab panon poe sedangkan urang geus teu mikiran urusan eta mirikiranna Allah teu karasa berangjeng peting hiji Allah. Mulai geus ruhani urang teh kapan diarahkeun ka Allah diurus urang deuk ka Allah keun nu kamari urang teh mun salat hayang ka alam geus diurusan jadi teh hayang ka alam Allah nu ngalem. Urang ngaji kamari mah raya sayang ka alam bae ku makhluk-makhluk kuari ka geus diurusan teu hiji bae khaliq mantak berbicarana ti dieu lain ti dieu. Dalil sakitu lobana mun kaluar ti dieu moal didengekeun pakai hiburan tapi mun kaluar ti dieu bakal hayang ngadengekeun rindu jeung hayang make. Beda cek Imam Ghazali mah urang teh neuleuh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeunana bakal racun. Gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi, gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu. Ieu
kolbu urang esian ku hari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeun di lembur ilmu sakola sok geura dikucurkeun ilmu sakola bae sok esian teh urang nu diesikeun teh ilmu IPA ilmu naon teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrol teknik bae ku ajeun ku kumaha ge ieu deesianana ieu teh ku cincin sungai dare atuh ngomong dina mana ge cincin bae dare kumaha eusi. Nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah paskan sese supaya Allah cicing di mana bae caritana tentang Allah akhirat tentang ngaji akhirat surga neraka sebab di benak hatena eta nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga nyaritakeun teh lepas ti eta di jero benak hatena neraka surga Allah cicing di mana jeung saha bae ngajakanana kadinya bae keur dituruh-turuhkeun dicici-cicikeun nu aya di benak hatena karasa ka urang deg nu ngridit deg waduh motor aing kreditan balik ka imah nyokot deui hiji gede enggak gedean tuh tapi lamun urang di dieu doang sok kuari jelema sakola lain keur ieu cek Imam Ghazali sakola sok sanawiyah aliyah kok kuliah UIN sakola ka Misra ka ditu sok geura balik ka imah dalil merebet bae kajen ku kumaha ge tapi ti dieu ngadalilna ti dieu kok kanyahoanana bentuk nangke hasil ngadalil jadilah sekolahan bangunan imah mobil etala natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tatadina kos kari itu dituangkeun jadi kos gitu deui tapi coba di pondok pesantren salaf esikeun ka dieu ku kiaina takrib riyad fatul muin alfiah johar maknun mantek diesikeun ku geus sing ikhlas nya sing ridho sia mikeunaan ilmu ka batur ulah sok henteu karena Allahnya sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae pejabat jeung rakyat akur bae nya sing hade sia nya sumuhun si sumuhun ge datang ka imana beda eta sakitu ge nang popohara sebabna encan noriko sebabnya encan bisa ngabersihan eta rada deres doang rada deres datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren amil jurumnya soro patumuin rada deres doang rada deres ngan encan dipake karindu sebab naon sebab encan aya siran ruhani can diurus ketika geus diurus bakal rindu bae dongeng sakadang peucang ge rindu bae dongeng monyet rindu bae sakadang kuya rindu bae sebab naon lain lalagaan maksudna di jero hate dek dibawa ieu neraka ieu surga henteu dek dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu ieu berpolitik pokos kieu eta mah lain ieu mah nu dek dituangkeunana hasil asma Allah sub diberulukeun deui perut lain deui karasana kudu rindu akhirat sedangkan kabehan jelema mah pan rindu ka akhirat dua jenting anu sok main gua pleh we ge ngadenge neraka mah ngarenyet nya ge ngarenyet sarua we boy tapi nasehatan tah kuno Kiai Golkar baik ulah main bae sia ka neraka sia ka neraka ngalelewe teh nu main gaple ge ngadu sia di akhirat je aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol negara disengsarikeun tak Kiai Golkar mah teu salah kuno main gaple disengsarikeun teu salah ulah marah tak kiai sebabnya nama neangan duit teh make Quran make dalil aing nama make naon garang-garangna balak saudara mah ngomong atuh atuh beda tipe doang maksudna mah dunia kene mantak dilelewe tapi ku ahli ikhlas dulur ulah sok marahin lantaran lah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hate padahal ngomong sakitu doang heuh nya sebab naon
timbul di hati nusieun ka Allah ngomongna. Coba nyana ngomong, saudara-saudara jangan korupsi ya. Bukunyana nu korupsi ya. Ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian, wali. Jadi wali berseri bae, jangan ngomong korupsi, ngomong naon moal bisa dideng. Makin hancur. Sebab naon? Nyana nage ngalaksana. Hanya jualan dalil, babari jualan dalil. Tadi geus dibejakeun. Nang saya Allah, giliran bae rugi. Eta pensiun nang Allah. Terido sia ku Allah dikitukeun. Merido jangan datang ya wali tuh lain ya jelema supaya darah yang sholat diajak lalagaan ku wali mah tapi ujungnya daek sholat diajak lalagaan ngaji tapi ujungnya rindu karena ngaji kunaon di jero hatena unsur duniawi diajak sieun ka Allah kudu sieun ka Allah diajak ka sorga kudu hayang ka sorga diajak ulah ka neraka kudu sieun ka neraka atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun eta memang caina karasa kunyana tuh ieu mah pan ilmu ti sakolahan begitu karasa tiis betiis sakeuna ieu teu ngabangun sakola kumanya urangnya carana kumaha carana melalui saha kadinya unsurna sebab naon cai nu dikucurkeunana ti dieu tergantung kucuranana emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah lamun timbul tina hati nurani tapi lamun timbulna ti dieu racun bahasa teh racun ti dieu siga ade kaluar ti dieu racun urang ngadeukeutan bae tah ahli-ahli politik ketua Golkar misalnya sekali dua kali huhahe sing ada teh sia keur diracun tah awas tak kiai keur diracun tah kiai ieu tuh bere bisa naon ngan bisa mere jeruk dah oh masalah alhamdulillah rabbil alamin sekali dua kali tilu kali kiai mah ngadoa bae di ditu di mah kula helanan kula kampanye isukan oh atuh masalah ngadoa oh geus karacunan da kiai geus karacunan gak kiai dibere amplop rada gede iraha deuk ngariung deui nya kula undang bae lah sesukana mah ulah beurang peuting ge masalah geus keracunan geus poha je ti dieu tah ti dieu tuh tapi jeung para aulia Allah jeung para salafus shalih timbul ti dieu henteu maksud kos kitu supaya nyahuan ka Allah supaya nyahuan ka sorga supaya nyahuan ka neraka ketika nyaritakeun sorga nyanana ge hayang cet ka hate urang hayang ketika nyaritakeun neraka lantaran nu nyaritakeun sieun ka neraka urang ge sieun milu ka neraka ketika nyaritakeun nyandung atuh hayang lantaran nu nyaritana ge hayang tuh wow jogeuna emang hayang jasa meureun Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul alamin la eling sanyar tetep ka Gusti Allah al khalqu wali gadamel wal amru jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah secara mutlak parentah teh nang Allah nu bisa ngadamel salian Allah nu bisa marentah salian Allah ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah dua alam khalqu alam amru eta kakarak sakelumit ketika diteruskeun nyaritakeun alam khalqu anasirul arbaah urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad ieulah dek diberesan ku urang saha nu ngaberesanana guru mursyid sebab nyanalah nu nyahueun si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan si ieu kos kitu aya panyakit etan si ieu kieu aya panyakit etan panyakit eta lah deuk dipiceunan deuk dibersihan
percis kos dokter dibawakan pasien periksa oh iya mah lambung dokter periksa deh oh iya mah jantung dokter iya mah oh ya engke bere lambung obat lambung jantung obat jantung baru-baru obat baru-baru obat dan lain sebagainya hanya dokter anu lihailah nu nyahoeun kana penyakit pasien sehingga pasien hayang cager gitu kene nu endek noriko ieu penyakit ieu hanya jelema nu mursyid lah disebut guru mursyid nu nyahoeun penyakit iyalah teu mudah teu bisa seminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lamun memang penyakitna bandel mah kan diopnam itu opnam ieu penyakit teh ieu mah kudu diopnam sagasa diopnam hasil scanning cek dokter black operasi ieu mah pal-palan ngomong pal-palan dokter antara paeh jeung hirup ulah kitu tuh dok iya ti pal-palan cek tidak ngejamin umur makan ada yang punya tapi kan kalau dibiarkan penyakitnya mandek di sini itu kene bertoriko opnam lantaran parah jasa ieu mah kata dina duit Golkar aya duit PDI aya di dieu PKB aya geus parah di dieu ngabaget di jerona ieu mah kudu dioperasi ieu mah cek dokter mursyid operasi bae mana peso bila perlu ieu mah lain make peso make ragaji kurek iyalah ayatna alahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin maha berkah Gusti Allah teh anu ngamilik seluruh alam nu mangeranan seluruh alam anu ngaropea seluruh alam anu ngurus seluruh alam nyanggakeun sadaya-daya pasrahkeun ka nu bogana ngendek dipasrahkeun teh kudu aya nu nungtun nu nyahoeun nungtunna ieu budak dek dipasrahkeun ka Gusti Allah cara pasrahna kumaha kieu tonton bere cara di mana enggeus jana mantep memeh pasrah ka Allah pasrah heula ka nu nungtun nu mantap dina ilmu thariqah lamun teu paham didebat terus Muhammadiyah ngadebat masa sih harus nurut sama guru Persis ngadebat Wahabi ngadebat wae kabeh ge ngadebat tapi lamun nyana nyarita ti mimiti moal ngadebat dek di ka Allah ke bisa henteu nungtun memeh nyaho sorangan ke Allah percaya heula kana nungtun ibarat urang endek ka Surabaya teu nyaho jalan percayakeun bae heula kana nyaho jalan ka Jogja batur rumah ngan 12 jam lantaran nya nama teu nyaho jalan 24 jam teu nyaho jalan ka di Jogja kan itu Jogja urang hese tah asal datang mah perapatan di Jogja itu Jogja deui atuh kudu nama urang nu mendek jalan tengah bae nu mendek jalan selatan bae ieu mah lain ke jalan selatan aya petunjuk Jogja ka tengah ka dieu wae engke ka tengah urang aya deui petunjuk ieu Jogja atuh ka selatan deui batur mah kan 12 jam bahkan aya anu 10 jam ka Jogja ieu mah 24 jam teu nyaho jalan untung teh datang kene aya nu geus datang ka Sidoarjo balik deui kunaon ya balik deui orang Jogja eueuh di Indonesia Jogja teu jalan kula kebaheula ka Jogja jeung nu jaho jalan mah cepet bareng jeung Haji Kobas 24 jam inget beta kula lalakon bebeja ka almarhum ka Abah geus beres cak Abah teh lalagaan Abah mah eta atulah ulah kenceng-kenceng cenah kayak asal tukang baso eureun didinya kayak itu lapar dahar nyana mah bener bae teh Haji Kobas atuh barang dek kayak tukang baso eureun dititah ku Abah cenah jeuh lalagaan teu cenah urang ngabaso bae atuh datang ka ditu 24 jam orang lain gitu nyana mah maksudnya nanya jalan urang keur ngabaso nyana mah indit ka Jogja ka mana meureun nyana aya disebut teu nyaho jalan gengsi aya disebut nyaho puguh teu nyaho kos gitulah eta jelema teh teu nyaho bebelagaan nyaho aya keur carita dek ditungtun ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul masih kebal kene mun dicaritakeun tentang kajerona lila kene wallahu a'lam bissawab.